Sampurasun. Alhamdulillah orang ditepangkeun deui di kanal YouTube Calisada TV anu sakumaha biasa baris midangkeun contoh-contoh aksara Sunda, khususna nu ayeuna baris dipidangkeun nyaeta contoh nulis aksara ngalagenna ta. Wilujeng nongton.
Alhamdulillah rengse parantos kapidangkeun contoh-contoh nulis aksara ngalagenna tak anu mudah-mudahan saseureun sabenyeureun mugia aya pulenganeun dina raraga di alajar aksara Sunda. Sakituna kapihatur kirang langkungna kedade hapunten hampura tina samudaya kalepatan. Rahayu aksara Sunda. Cak